pamirsa, simkuring Uja Ainun Jahra ngahaturkeun wilujeng nyaksenan warta sonten ieu. Dina warta kali ieu, urang bade ngagambarkeun kangeunaan hiji ikon anyar di Kabupaten Wonosobo anu nuju janten pahartosan, nyaeta Tugu Biawak anu megah. Tugu anu parentahna di Kabupaten Wonosobo ieu ayeuna nuju rame didatangan keluarga lokal sareng wisatawan. Wangunna anu unik ngagambarkeun satu biawak anu ukuranna ageung. Janten daya tarik serangan pikeun anu ningali. Upami kangge informasi lebih lanjutna, ku abdi bade dialihkeun ka rancangan abdi Dinda Septiani. Wilujeng sonten para pamirsa, wengi ayeuna urang bade ngabahas hiji perkara anu jadi sorotan di masyarakat. Nyaeta patung di Wonosobo anu hargana nepi ka 50 juta. Hargana anu kacida mahalna nepikeun hiji patung. Pikeun leuwih jentena, urang tos ngajak Ibu Jahra wilujeng sonten Ibu Jahra. Izin sonten. Bu, tiasa dijelaskan langkung rinci ngeunaan patung ieu, kunaon anu ngajadikeun patung ieu teh hargana leuwih ka kitu mahalna. Oke. Jadi patung ieu teh ukuranna genep dugikeun ka 7 meter ageungna. Terus menurut abdi mah tina segi warna sareng bentukanna patung ieu teh bener-bener mirip kawas bentukan asli sato biawakna. Terus kunaon hargana nepikeun ka 50 juta karena patung ieu ngaharuskeun si padamelana ketelitian warna sareng sadayana. Wah, pikaraseukeun pisan keteranganana, tapi harga 50 juta teh tentu ngabalakarkeun patarosan di masyarakat. Nah, harga kitu geus luyu jeung nilai jeung kualitas patung ieu atawa henteu. Jadi patung biawak di Wonosobo anu hargana sampaikan ke 50 juta memang nyebabkan loba peratosan ti masyarakat. Aya anu naroskeun naha hargana kitu ge luyu jeung standar jeung kualitas patungna. Tak ieu parantosan wajar sebab harga teu saeutik. Intina naha harga RV 50 juta teu luyu atawa henteu gumantang kana sudut pandang jeung informasi anu aya. Transparansi ti pamarentah ngajawab parantosan masyarakat perlu dipertimbangkan secara komprehensif ngawangku aspek seni, ekonomi, jeung sosialna. Hatur nuhun atas penjelasanana Ibu Jahra. Mugi pamirsa tiasa ngartikeun ieu sadaya.